pimping dina pengajaran bahasa Sunda wilujeng patepang sareng Ibu. Kumaha? Siap? Siap. Sampurasun. Rampes. Satu acan sana pengajaran. Kang Em dipimpin heula kanggo ngadoa. Saya gak. Satacan di kawitan diajar, hayu urang ngadoa dina mana sewa-sewangan, ngadoa di kawitan. Tengsek. Sanggapkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 11 IPS sekretaris hadir sadayana? Hadir sadaya Bu. Alhamdulillah, damangnya. Mingguan kamari dina teu damang. Kunaon dina? Teu damang Ibu. Kunaon baget? Sadi waos. Jadi wawas ayeuna kan damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dia sadayana ditampiungan ku Gusti Anu Maha Suci, dipaparin kesehatan, teu kenging hilaf, jaga protokol kesehatan ya. Alhamdulillah, katawisna saya dinten ayeuna sadayana nganggo masker, salikna jaga jarak, saya pisah. Alhamdulillah, hatur nuhun. Kita parantos sayaga diajar dinten ayeuna. Kata acan diajar mangga kalau tulisna dikeluarkeun heula buku sareng modal ya. Wangi Ibu tos nyarios dina grup kelas. Dinten ayeuna materina perkawis sisiran. Ieu di SMK tos diajar, yang keneh kita hidup. Emut emutna seueur hilapna. Emut hilapnya seueur hilapna. Meuli salam deukeut kaum. Warungna sagala aya. Assalamualaikum wilujeng enjing sadaya. Diwalerkeun. Diwalerkeun misalnya. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Aya warung ngajajar di sisi jalan. Ayeuna bade diajarnya sisindiran. Ya, ieu tujuan pengajaran dinten ayeuna. Kompetensi dasarna 3.2 nganalisis eusi struktur sareng aspek kabasaan. Indikatorna hidup biasa macat kata sisindiran, identifikasi sisindiran sareng identifikasi struktur sisindiran. Tujuanna sami ya ngaliwatan pengajaran discovery learning hidup tiasa maca sisindiran, ngidentifikasi sisindiran sareng identifikasi struktur sisindiran. Aya 3 poin penting anu baris dibuat dinten ayeuna. Hiji maca sisindiran, anu kadua medar, anu katilu nganalisis sisindiran. Tah, katingali teu? Katinggal. Tapi Ibu hayang musa urang heula pamacakeun salah sahiji contoh. Mangga kita saha teh? Vingka. Hapunten nganggo masker janten Ibu bilih paliron. Ya. Mangga ning Vingka. Singetol minum jajamu, nuguna muatkeun ular. Singetol rela ilmu, nuguna dunia akhirat. Nuguna dunia akhirat. Ayeuna cobi baca nu kadua. Mangga. Ieu mah fajarnya benteng ngau kacamata nyalera. Aya lumut dina batu, aya kuya di muara. Kedah tumut kana waktu di dunia urang ngumbara. Hatur nuhun. Ayeuna nu katilu. Bade kusaha? Cung. Mangga ieu teh Devina. Dua ieu kapal kacamata. Sepanjang jalan soreang moal di aspalan sepanjang tajam pasoreang moal di akalan. Kumaha maca kecap ieu? Leleh. Moal di aspalan. Moal di akalan. Salajengna masih aya 3 deui. Cung. Saha nu bade macakeun? Ayo, saurang.
Mangga Kak Fahmi. Disareang sagarung gak meser bensin satalayan sanaos jarang katepang batin tetep sasarangan. Oke, hatur nuhun. Salajengna, mangga. Tikukun macokan kupat, kecok deui, dipupur rejang disipat, dekok deui. Hatur nuhun ieu teh Dewi Amel, besok palera lajeng. Mangga. Cau naon, cau buruk dipuruk, bau naon, bau itu nu dijuruk. Bau itu nu dijuru, terus anu dijuru. Iya, si sindiran. Sabaraha contoh nu nembe dibaca? Tina genep eusina sami eta nepi benten. Alhamdulillah nembe hidup tos tuntas. Tiasa maca si sindiran. Sok sanaos aya nu bedas, aya nu dina jero hate ya. Tah tina anu tadi dibaca kuduaan nu ngawitan sing getol minum jajamu nu guna muatkeun urat, sing getol neangan kamu nu guna dunia akhirat. Sisindiran kahiji jeung kadua mangrupa piwuruk. Cing. Piwuruk sisindiran kahiji nu nembe naon? Sing getol neangan ilmu. Gunana keur naon? Dunia akhirat. Di dunia unggul tapi dugi ka akhirat. Sisindiran kadua kedah tumut karena waktu di dunia orang kumbara. Artinya naon? Jadi orang ulah hare-hare kaum rebahan. Zaman kiwari kan nuju tren seueur kaum rebahan terang-terang mungkin pas ganti tahun. Naon nu geus dilaksanakeun ku urang? Tah urang kudu tuluy-tuluyan ya hal nu dilaksanakeun. Lajeng sisindiran katilu jeung kaopat. Ningali eusi sisindiran tina padalisan kasabaraha? Katilu sareng kaopat. Cobi padalisan punten sisindiran katilu nyaritakeun naon? Silih asih eusina? Berarti tetep pasangan kumaha eta? Antara istri sareng pamungket kumaha eta? LDR sok sanaos patebih tapi kumaha tah hatena? Masih sasarangan. Tetep sasarangan. Jadi istrina teu kasasaha, pamungketna teu kasasaha ya. Lajeng nu kaopat. Eusina ngeunaan naon? Ya. Nuju resep, nuju cinta ka hiji jelema sapanjang pacaran kasoran moal ulah diakalan. Resep ka hiji jelema terus disusul. Tayangan Instagramna. Tayangan di mana? Nomor WA-na. Pakai nomor WA-na kumaha? Ya. Hai. Hai juga. Itu teh ayeuna. Ya. Ya, eta anu geusina silik asih. Lajeng nu katilu. Punten nuhun, anu kalima sareng kagenep. Dipupur rejeng disipat, dekok deui. Ieu teh lucu ya. Naon cing? Nah make jeung jadi lucu. Dangdang. Naon lucuna dangdang? Terus naon? Dekok deui mana? Awewe beuki kieu. Bogor di tulisan di mana pau? Ya, eta heureuy. Lajeng anu kagenep. Bau naon? Bau ditut nu di juru. 11 daruratnya. Intina mah heureuy ka batur nyaritakeun jelema anu resep hitut. Ieu teh lamun jalmi anu paham eta anu bakal dongkrak bisa dia kamu lamun anu masak. Laita ieu. Ayeuna tina sisindiran anu ieu kaharoskeun sadayananya. Cau naon cau kultuk dihuru. Bau naon bau hitut nu dijuru. Aya sabaraha padalisan? 4. Ieu sapada teh sabar
hiji sareng dua mangrupi cangkang, tilu sareng opat mangrupi Besi. Lajeng Purwakantina. Purwakanti teh padeukna sora ditungtung kalimah nu katempo pisanna. Tingali Purwakanti tungtungna dina sora naon? NU. Ayeuna Purwakanti teh mangrupa sora. Ari sora mah vokal. A I U E O N vokal sanes. Sanes. Janten dina sora naon? Sami hiji jeung tilu, dua jeung dugi ka dieu. Aya nu pada nyentekkeun heula. Cobi saurang sabaraha padalisan dina sapada. Purwakantina kudu kumaha cenah dua eta heula. Mangga saha nu tiasa nyimpulkeun tina genep sisindiran dieu? Sok, Cung. Mangga Alif. Ya, mangga Alif. Tina hiji pada opat pada lisan. Teh Oke, hebat. Sami kan sanesna? Sami. Aya opat pada lisan, Purwakantina, katanapi AB, jadi kudu sami hiji jeung tilu dua jeung opat. Cobi nu sanesna tambihan. Kumaha deui ari sisindiran teh? Mangga, Cung. Sok, saha nu ngajeng teh? Helga, mangga. Isi sisindiran teh aya tilu, piwuruh, silih asih, sesetre. Piwuruh, silih asih, sareng seser. Leres? Hatur nuhun. Ieu dina nu bade dibahas sisindiran lebet kana struktur. Aya eusi, aya jenis. Kombinasina tadi tos dibahas ku Helda, leres pisan. Jenisna, ya, jenisna aya paparikan, Karakitan, sosokan. Ieu pangajaran dinten ayeuna. Ya, urang minta cina tilu contoh anu tadi aya tumut dina lumut dina batu na aya kuya di muara. Kedah tumut kana waktu di dunia urang muara. Ieu ya paparikan, karakitan sareng Wosan. Ibu can dibahas nih. Tingali heula. Paparikan sareng karakitan mirip teu? Miripna naon? Empat pada lisan. Aya opat pada lisan. Sami opat Pada lisan. Ya. Ieu sami-sami opat pada Pada lisan. lisan. Sareng naon deui? Purwakantina sami. Purwakanti tungtungna Sami. Polarna A AB. dianggap ieu AB. Lajeng ieu kumaha? Ya, sareng terakhir wawangsalan. Ari wawangsalan kumaha? Diwangun dua pada lisan. Diwangun ku dua Pada lisan. Abdi mangkap diri heuti kahisinan ku gambaran. Naon atuh nu ngabentengkeun? Antara paparikan sareng karakitan. Cobi. Ya biasa ngawalan. Naon nu bentenna? Kecap nuhun anu jadi ciri karakitan. Anu payun. Karakitan mah payunna kudu kumaha? Sami. Ya. Jadi mereka menganalisis secara sasarangan jenis-jenisnya aya paparikan atau parik atau deukeut. Sora kecap dina cangkang jeung si Purwakanti. Karakitan atau rakit atau sarakit hartina sapasang. Lajeng dibalikan deui dina cangkang jeung si. Lamun wawangsalan beda. Bedana kumaha?
Iya mah ayana ketebakan anu perlu ditebak juga tadi. Abdi mah kapiring leutik kaisinan ku gamparan langsalna pisin. Nah make jeung pisin. Piring leutik barang teh piring tapi leutik. Nah jawabanna apa pisin? Kaisinan deukeut jeung pisin. Ya. Sampai hidup parantos sasarangan analisis. Dina rakitan sareng paparikan. Parik aya lumut kedah tumut. Sing beuteung aya kuya di dunia. Sami atawa parak. Parak lain marakit tapi parak lain sami tapi mirip. Tapi lamun tarakitan sing getol nu bener guna eta kumaha? Sami sama sami. Ya, jadi itu ngabenerkeun antara rakitan sareng paparikan. Nah, cing, sebutkan pusat urang, sebutkan jenis sindiran yang naon wae. Enggak, Cuk? Ya, jenis. Mangga ieu teh Givari. Jenis sisindiran aya 3. Namanya Paparikan, sisindiran, paparikan, rarakitan, sareng wawangsalan. paparikan, rarakitan sareng wawangsalan. Upami kasina, Cung. Mangga. Sisi sindiran eta Ya silih asih, piwuluk sareng sesebet. silih asih, piuruk sareng sesebet. Terus ya. Masih ieu Mas otomatis padacang. Ya. Tah urang sing deukeut tadi sapada leres mensaur alif ya. Sapadana aya 4 padalisan. Terus ayana Purwakanti dina munggal kalimat. Sapadalisan tadi berhaluskeun teh. Aya sabaraha mah? 8. Tapi eta sing getol minum jajamu. Umumna 8. Kumaha lamun langkung? Kurangan. Kumaha lamun kurang? Tambahan. Jadi 8. Ajeng cangkang dina padalisan 1 jeung 2, besi dina padalisan 3 jeung 4. Ya. Purwakanti mangrupa padateutna sara ditutup kalimah atawa padalisan. Padalisan kahiji sarua jeung katilu, padalisan kadua jeung sarua jeung kaopat. Contohna batu, waktu. Sami nya. Muara, mumbara, sami. Janten tadi dugi tadi aya patarasan heula. Mangga aya nu ditaraskeun heula. Teh aya. Tah ayeuna urang lajeng kana nganalisis sisindiran. Upami tadi urang identifikasi sareng analisisna sasarengan dan ningali kana PowerPoint upami ayeuna hidup ieu baris dibagi LKPD. Nyalakan HP deu. Apa dikeluarkan HP? Garadu kuota. Aya nu upami aya jaringan awon atau napi kuotana saya misalnya biasa nyarios ka ibu. Ya. Dinten ayeuna hidup baris midang LKPD. Ieu nganalisis sisi sindiran. Pikeun nyumponan indikator pengajaran hidup tiasa maca identifikasi sisindiran resi sareng identifikasi struktur sisindiran. Di dieu pek baca sawatara contoh sisindiran dina link barcode. Ya, upami teu tiasa ngeklik barcode, nge-scan barcode ibu di-share dina grup kelas. We hidup dirinya aya kumpulan sisindiran di pilarian mana paparikan silih asih, mana paparikan
sebagian saja Bapak ya. Yang diteruskan hal paham? Ya. Sekian dinamian dikatakan identitas wasta kelas sareng nomor absen. Iya jantan penilaian dinten ayeuna. Jantan LKPD ya terus tadi tina sikap tidak alhamdulillah karena aktif ya Bapak Ibu dicatat mungkin tadi aktif saha wae aya jurnal sikap aya LKPD sareng nasora ditungtung kalima nu katempo pisanna tingali ulangan ditungtungna dina sora naon ya kuis ngalaman kuisis di live kesarangan ya ditinggali hidup paham atau lebih sok mangga tiasa dipidana di kawitan. Atas biasa. Maaf Kak, biasa. Amanda biasa. Maaf nih. Biasa. Upami aya anu teu ngartos langsung taraskeun nya. Mangga, aya anu bade naros? Bu, punten bade naros Bu, anu nomor 18. Kita jika hasil asing tapi atau napi kita Bu separate Bu. Hobi mencir nabi dina rakit boboko wadah bakatul lain nyeri ku panyakit kawogo direbut batur. Aya nu pernah direbut batur kawogona teh? Lam sahur ieu aya nu bingung ya. Nomor 18 contohna cobi tingali. Ieu antawi sesebret atau nabi silih asih saur hidup. Silih asih. Aya anu cobi ieu nu pangcetak nahan bade silih asih. Karena Sabar. oh iya sabar. Sabab beusina nganaan cinta jeung asih. Oh, sabab nyaritakeun cinta sok sanajan Direbut batur. batur. Jadi terus di rumah sok sanajan san nanti sika nyebutan ka batur teh lain nyeri ku panyakit ka bahwa direbut batur. Dia sanes nyebutan tapi curhat. Ya orang lain nyeri ku panyakit tapi ka bahwa direbut batur. Dia jadi silih asih sanes anu heureuyang. Paham ya? Paham. Sok mangga lanjutkeun. Jadi dia jawaban mana?
Jawaban nomor sabaraha apa ini? Nomor tiga. Nomor 3, nomor 2. Nomor rekonsiliasi. Nomor rekonsiliasi. Ya, sok. Aya nu paling alas deui? Ibu punten. Mangga Mel. Dari nomor 18 sareng nomor 20 teh eta teh paparikan apa? Ralakitan Bu. Ayeuna upami tadi mah geus ayeuna struktur eta nanya jenisna. Nomor 18 atau 20? Dua nana. Tadi paparikan teh parah katana pi deukeut upami ralakitan mah sami paminya tinggal di dia. Nah, tinggal ibu. Di dia biasanya dia lihat yang lieur antawis paparikan rarakitan. Paparikan mah parah atawa deukeut sorana kecap dina cangkang jeung bisi mulai. Contohnya itu aya lumut kedah lumut. Sami atawa mirip? Sami mirip. Mirip. Lumut, tumut, tapi teu sami ya. Terus aya kuya di dunia. Mirip ya, teu sami mirip. Upami rarakitan mah sing gendol, sing gendol, luguna. Jadi tinggal di dieu. Pada lisan kehijina naon? Mencit. Pada lisan katilu? Nyari lainnya. Lain nyeri. Iya? Bobok. Mirip, parah atawa sami ngerakit? Parah. Jadi nomor 18? Paparikan. Ayeuna nomor 20. Cau naon sareng bau naon? Cau kulutuk sareng bau hitut. Cobi hiji sareng tilu sami atau mirip? Sami. Mirip. Kayak tilu sareng opat? Mirip. Jadi ini paparikan atau tidak kita? Paparikan. Ya, jadi upami hiji sareng tilu, dua sareng opat atau merah rakitan. Cobi mana merah rakitan? Rendahkan. Di dia. Cobi kumaha? Kadukung sareng kadukung palembang yang kakambang. Paparikan. Cobi nomor nu mana atuh? Anu hiji sareng tilu sami, dua sareng opat sami. Nomor 13. Nomor 13, nomor 13 teh. Jauh-jauh. Nyer-nyer sareng nyer-nyer. Sip, eta rara. Kita Paham ya? paham Ibu. Aya deui nu naraskeun. Ibu bari nomor tinggal di dia teh can seperti ngatos tentang materi anu wawasan. Mana nu bae taraskeun? Kan dia di warung ada lengkapan kalinya. Nah, dia tadi itu biasa kanggo ngelengkepan kalinya di dia. Oke, jadi upami wawangsalan kan ngandung pada lisan. Pada lisan kahiji di dia deskripsi satu. Dia kan wawangsalan ucing. Satu naon ya ucing teh? Mau tapi leutik. Apa mau? Sukuna umpat ya. Tapi ieu mah mau kan nah leutik. Jaba sakulin kana kasur sama kasur. Sieun teh lamun mau kana kasur. Sieun. Ieu mah mau ngalir. Mau leutik terus kan kana kasur wawangsalan ucing. Dina pada lisan kadua kedah aya kata anu sarua, sarua mirip. Deukeut jeung kucing. Contohna kumaha siga kieu? Paranti beas mun loba kuring kerung bari mikir. Paranti beas. Wadah berarti kan? Tapi beasna loba tah di dieu aya antara kecap kuring kerung bari mikir. Di dieu aya hiji kata wadah ieu teh di dieu kata kuncina. Tah ieu kira-kira kata naon anu deukeut kana ucing? Cicing. Cincin. Naon deui? Kuring. Coba pilih hiji beri kecap naon nu dianggap? Cicing. Mau leutik sabak kasur titik damel kalimat anu aya kata cicing. Boga babaturan
teu daek cicing. Kalimatna tos leres, tapi jumlah ngana kedah dalapan. Sok, damel kalimatna sigapna. Tong ngoboga atuh. Babaturan. Sok. Babaturan. Tentang babaturan atuh maneh we. Maneh teu daek cicing. Bisa. Sabaraha? Jumlah ngangna. Maneh teu daek cicing kurang hiji. Tambihan. Nah, gitu. Itu kumaha kalimatna? Maneh mau leutik sabakasur maneh mah teu daek cicing. Iya, eta. Tiasa, sok, tiasa desa. Paham? Sok, mangga sanesna sawang-sawana. Nu sanesna kumaha aman? Upami Billy ibuna nuju ngobrol sama saha bari naraskeun ka rencangan diskusi mangga ya, tiasa. Superpool kantinan nyaeta hareupeuna rakit, majar-majar, kulit-kulit, tukangna koneng-koneng, nyiru namru. Murwa kantinan nyaeta EU. Koneng-koneng, nyamru, nyiru, namru. Ya, leres. Ya, tos. Emang kanggo kita alhamdulillah kanggo tina geuneuh kanggo presentasi, kanggo paparekan sareng larakitan ngantos. Anu sanes tadi anu teu presentasi paham ya? Yuk, oke. Lajeng ayeuna urang kana wawancara. Cobi nomor 7. Mangga Givari. Sisindirana paranti beas mun boga kuring kerung bari mikir. Beas. Paranti beas. Sareng kuring kerung. Paranti beas. Ari paranti beas karung hukul. Baskom biasa manggo beas? Biasa. Biasa manggo beas? Naon deui nya? Cangkir biasa manggo beas? Jangkong biasa? Biasa. Sagelar biasa biasa manggo beas. Tapi tingali pada lisan kedua. Kuring kerung. Kecap kuring kerung deukeut kana karung. Nah, sabab karung. Nah, apal karung soalna beasna loba. Ya, terus pisan jawabanna. Cobi aya anu bade diteraskeun heula? Aya? Parantos ieu mah oke alfabet dikumpulkeun. Ya. Aja urang ngadamel heula kacintekan cobi. Saha nu tiasa masihan kacintekan tina naon anu dikaca urang tina tadi. Waktu kedah sadayana anu katangkep ku hidup we. Mangga. Mangga pingka. Tat cari kata nama. Dina poe pengajaran ayeuna, urang diajar tentang sisindiran, nyaeta tina jenis sareng isi sisindiran. Mangga, naon deui sih tadi orang pisan ciri-cirina ya, aya dina sapada 4 pada lisan. Dina sapada lisan urang mah 8. Purwakantina kumaha? AB. Pada lisan hiji jeung 2 disebut sama. Dulu jeung apa? Eusi sisindiranna aya 3. Piurus, upami hiji deui jenisna aya naon wae papihan?
Pinka Gifari Ari Bias Bunga. Lanjut. Dewi. Berarti kantor Alif. Dewi, Pinka, Amanda, Aldi dulu ya tuh. Naik kalau bu, ayo. Fajar, Farhan Sarima, ya. Kurang dua pasangan. Pertanyaan ke hiji Emrah, iya kamu ranking hiji dua ya. Ya, nomor hiji ayeuna usum corona. Siapa lagi sampai lupa? Caletot atawa kumaha ya? Aya bagian cakap. Aya bagian cakap eta anu Emrah kanggo kumaha pangajaran dinten resep teu? Ngartos teu? Ngartos. Ya. Alhamdulillah upami ngartos, alhamdulillah oge upami resep. Mugia naon anu diajar ka dinten ayeuna kurang aya manfaatna. Tah ieu namanya kita parantos evaluasi pengajaran. Ya, alhamdulillah hatur nuhun. Rame pisan. Tabungan kadua minggu salajengna kurang lebet kana karya part 2 nyaeta nulis sisindiran. Sidak dibagi 4 kelompok. Ya, berarti yang tiluan empatan tiluan. Ngadamel naskah punten. Nyusun sisindiran minggu kayu. Aya kata-kata heula? Saya hatur nuhun kasadayana urang tutup pangajaran dinten ayeuna ku wawasan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga dipimpin deui kanggo baca doa. Serta acanui hayu urang ngadoa dina mana sewang-sewangan ngadoa di kawitan. Tengsek. Sanggapkeun salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui dina lawungan salajengna. Hatur nuhun.